Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi surutin liqabuli sholati. Dina ieu pasal musannif bade nyarioskeun syarat ditarimana sholat. Wasurito ma'amarro minas suruti liqabuliha ayyis sholati indallahi subhanahu wa ta'ala ayyaksida biha wajhallahi ta'ala aidzatahu wahdahu. Syarat ditarimana sholat anu kahiji nyaeta bahwa sholat boga pamaksudan karena Allah, karena zat Allah, lain karena anu sejen. Sapertikeun mana nu sejen la litom'i pisawabi fil jannati, ulah boga tujuan ku sholat nate karena ngarep-ngarep ganjaran di surga. Berarti ieu teh geus tingkatan luhurnya. Sholat teh ulah boga tujuan lain karena Allah, tapi karena nu sejen termasuk hayang surga, tapi henteu karena Allah. Wala lil harobi minal ikobi, sareng kabur tina siksaan. Maksud kabur teh mung disiksa, hayang diganjar mung disiksa. Wal khaufi minan nari, sareng sieun tina naraka. Tah tujuan-tujuan anu eta teh buang, tapi murnikeun tujuan sholat teh karena Allah Ta'ala. Sakumaha dina lafad niat geuning usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan, mun ek makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Aya bahasa lillahi ta'ala karena Allah, ulah karena nu sejen. Komo ari karena dunia mah sholat teh ami loba duit, contoh nanya sanajan ari duit mah secara teori hayang loba teh kudu kumaha, kudu usaha neangan sangu ge dihareupeun dina piring ari teu dihuapkeun mah secara teori moal wareg ngagogoler we dihareup. Tangan terkadang aya gitunya jalma teh boga tujuan ku sholatna teh hayang dunia atawa hayang naon hayang pangalem loba we tujuan-tujuan sejen mah. Ayeuna mah tinggal kembalikeun we ka urang nya, ulah ningalikeun batur bisi salah. Urang lamun sholat tujuanana naon, mangkaning jauh ti imah ka dieu teh. Lamun teh mah tujuanana ngan saukur dunia, berarti nya rugi dunia rugi akhirat. Ngan moal doraka wungkul ku teu sholatna. Kade bisi kieu, urang mah sholat ge moal tak ditarima ieu, moal sholat atuh sakalian. Ta eta mah dorakana jadi double, hiji doraka teu sholatna, nomor kadua doraka pedah lamun sholat oge tujuanana kanu sejen. Keur urang mah sholat we, cenah tujuanana can bisa panceg masih keneh kaditu kadieu, keun we dangarana oge diajar bertahap henteu ujug-ujug ahlinya. numpak motor gitu ujug-ujug lancar, aya gagaleonganana, aya labuhna, boro-boro nu diajar
nu geus tapis wae sok aya naonna, aya labuhna, aya ti soledatna, nya kitu deui dina ibadah. Terkadang mun hatena tenang sok lempeng ibadah teh, mun hatena keur tenang loba pikiraneun parusing salat teh nu inget teh eta we pas Allahu Akbar poho inget-inget geus naon assalamualaikum teu apal jumlah rakaat da ngaranna ge komo ari berjamaah ning dina tarawih mun aya namanya Allahu Akbar teu apal rakaat kasabaraha, teu apal nu dibaca ku imam surah naon, nu penting mah batur usik kurang milu usik, apal-apal geus doa kamilin we da teu apal urang kana jumlah bilangan rakaat ge, buat teuing dikurangan buat teuing ditambahan. Ta eta teh ciri kahusuan atawa kafokusan di urang teh leungitnya. Sabab naon? Sabab teu tenang teh urang, inget kana naon, inget kana dahareun, inget kana pagawean. Da lobanya ari ngaran-ngaran gogoda mah ngan kumigawena ge urang teh geus nyumponan kana parentah Allah gitunya. Ulah jadi mantak henteu, justru pertahankeun anu biasa dipigawe, lamun bisa usahakeun tingkatkeun ngan minimal anu osok mah ulah nepi ka ditinggalkeun. Tadi dieu mah balik kaunihi ta'ala ilahahu wa huwa abduhu ta'ala au ayat luba biha as-sawaba wal jannata au ya khofa minal iqabi binari, sami jeung nu tadi eta mah nya. Wa ayyakuna makaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan, samemehna ulah boga tujuan bahwa ku salatna teh sum'ah. Di dieu mah nya ari sum'ah teh hayang kadenge ku batur, tapi ari kadenge ku batur ngan teu boga tujuan eta mah henteu nya. Ngan lamun tujuanna hayang ka kuping ku batur, sanajan ku baturna mah henteu ka kuping, ta eta nu teu kenging teh. Ari ka kuping ku batur tapi tujuanana teu boga hayang naon, mung ka kuping mah atawa teu boga ka kuping pek rek henteu ge kajeun, ta eta mah teu nanaon nya. Satuluina wa ayyakuna makaluhu halalan, anu didaharna kudu anu halal, timimiti kadaharanana dijaga ya. Sabab eta teh naon, ngepek kana salatna oge nya, kana awak jadi bareurat, dibawa salat sok jadi hareudang bayeung yang, tah mungkin wae salah sahiji penyebabna kadaharan anu didahar ku urang henteu halal. Ari teu halal teh eusina dua, hiji haram, dua subhat nya. Ari haram mah naon keur urang mah pijajauheun nya, meureun sugan urang rek buka puasa dahareunana meunang maling contona teh osok tara nya meunang maling, paling oge kena ku subhat. Ari subhat teh antara halal jeung haram, teu jelas kahalalanana, teu jelas kaharamanana.